cara ngagolongan keluwung. Benten suara tatahan sareng bobokan gitu. Ngaruh karena suara ngaruh. Disuguhan jadi tong ieu narata upami rata mah moal sadana moal ieu blek-blekan tapi upami ieu nyaring suarana gitu. Ini kan bentukna masih kene lamun ceuk urang mah naon teh nong sapotong. Upami nong sapotong teh ke si wong putih ngagenduk di dieu pageuh gitu. Ieu ngadamel bungku. Dilenturkan disakalikeun potong siawi upami potong kan ngajendul ke dina wungkuna muning teh muning dikang atau jalu upami jalu mah meral bulunan bersihkan udah sampai bersih lagi upami teu bersih ke pas jantena pas ditakole karena kulit karena panangan teh nyecep sih ieu teh. Garingna siga kieu tuh. Alih-alih yeuna di seketan. Seketan meja mah tau biasa. Kan tadi tos ngabentuk dia ya kulungna hampir dimasukin ke dia paskeun heula nu hadap sangkan masuk